Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra baraya di mana wae ayana. Anu teu weleh mikareueus tur mikasono dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan Carpon Misteri majalah Mangle. Dina judul Niha. Wilujeng ngadangukeun. Prida nangkep harigu hareupeun meja guru. Tonggongna semu nyarande kana awak kursi. Teutepna nyimutan sakuliah kelas. Sakabeh murid keur tonggoy migawe pancen basa Sunda. Pangajaran pamungkas poe Kemis. Katara kabeh muridna daria. Taya nu wani ngawarangkong. Teutepan Prida labuh ka juru wetan. Bangku pangtukangna. Diuk nyorangan. Niha. Taar Prida kerung sabab eta budak awewe kalah ngahuhuleng. Patlot mapage dina sela ramona, luhureun buku tulis luhur meja. Tapi bari jeung teu tret ngotret. Jung Prida cengkat tina pangdiukan. Muru bangku Niha. Mencrong beungeut budak. Teutepan budak hapa teu mirosea ka guruna nu nangtung gigireun. Dampa leungeun katuhu Prida nyagap sabelah tak-tak Niha nu kenca. Kunaon? Tanya Prida halon. Riuk beungeut Niha ngemu kasieun. Laju curugna nuduhkeun kana lebah tak-tak katuhuna. Ceunah tak-tak kencana berat nataku. Saha? Tanya Prida kerung bari jeung geus mimiti neguh naon nu baris diomongkeun ku muridna. Si ibu nu ditiung bareng. Ceuk Niha bari tuluy luak lewe rek ceurik. Prida rumahu geus 3 kali. Niha bebeja yen dina tak-tak kencana. Sok rajeun aya nu numpangkeun leungeun. Awewe sapantar ibu pupuhu sakola. Make baju jeung tiung beureum cenah. Prida sok bingung yang hareupan mun teh mah Pak Ade guru kelas genep teu nyampeurkeun laju mawa Niha ka rohang guru. Tuluy budak dipalakiahan nepi ka teu sakara-kara deui. Red panon Prida kana tak-tak kenca Niha. Rei bulu pundukna muringkak sapada harita. Nyawang digigeureun diuk budak. Aya awewe ditiung beureum. Niha sian ku si ibu. Ceuk Niha maksudna si ibu nyaeta awewe nu ditiung beureum teh. Leungeun Niha ngepeskeun tak-tak. Ngahiling-hiling leungeun nu nyampai dina tak-takna. Kaditu ibu ulah nyenyepang tak-tak Niha wae atuh. Babaturanana di kelas ukur ngareret meueusan. Geus kitu mah manco deui kana pancen. Nu karandapan ku Niha jero kelas lain nu munggah. Geus sababaraha kali nyorang kajadian nu lain ukur aheng, tapi mata kukurayeun.
tak di puntangan leungeun awewe ditiung beureum. Awewe nu ukur niha nu bisa ningali. Babaturanana oge guruna semet nyawa. Reja ceuk Prida ka murid lalaki nu awakna pangjangkungna nu diuk panghareupna nu digerowan ngalieu. Sauran Pak Ade tuarang ka dieu. Pokna Prida. Budak keluar. Tekung si Lila norojol dibarengan ku Pak Ade. Niha ceurik ngabangingik bari ngepes-ngepeskeun tak kencana. Nyeuh-nyeuhkeun puntangan leungeun awewe. Niha dibawa ingkah ku Pak Ade ka rohang guru. Di palakiahan di ditu nepi ka wanci pecat sawet. Niha narojol deui ka kelas. Teu sakara-kara tapi pasipatanana angger. Tara loba nyarita. Abdi mah moal daek ditiung beureum ka sakola ayeuna mah. Ceuk hiji guru ngora awewe nyengkatkeun dua tak-takna waktu ngariung di rohang guru satu tas barudak budalan. Sion disangka awewe nu mutang tak niha. Cenah guru sejen nyeukeuk sakapeung jadi bahan guyonan bari anger sieun mun diparengkeun amprok jeung jurig pabubeurang mah. Kade Bu Prida kantenan ulah nganggo kudung beureum ka kelasnya. Ceuk paginan guru nu pangkasepna ngaheureuyan. Saleresna eta teh warna karesep abdi. Tapi ti kawit ayeuna mah moal dianggo kudung beureum mah. Ceuk Prida bari masih ngararasakeun pundukna nu muringkak. Manehna ge remen ngarasa beda hawa mun pareng aya di rohang kelas. Keur aya barudak wae rarasaanana aya nu nyerangkeun tina lalangit. Rohang kelas teh tiis karasa. Jaba rada poe padahal posisina hareupeun gerbang sakola pisan. Lampu kelas deui sok dumadakan hese hurung. Isukna poe Jumaah. Prida geus aya di jero rohang kelas. Saperti biasa mere pangajaran, mere pancen tina buku tematik. Barudak suhud migawe. Prida nempok ka jero wetan. Bangku eta dieusi Naila nu awakna pangbayuh-yuhna. Dibaturan ku Salsa nu awakna leutik. Prida neang niha tetela dina bangku katilu pisan kadua nyorangan. Prida rumah geus pasti niha nomor kedawong hayang pindah. Geus baku ari ngandih bangku batur teh. Hadena we baturna sok ngelehan kawan tugas pada apal kumaha adat niha. Budak hiji eta mah nenggang ti batur. Budak mah cicingeun teu loba omong. Ngan mun sakali aya kahayang sok keukeuh. Karesepna pundah pindah bangku bari embung di baturan. Hayang pindah teh ceunah nyingkahan nu sok maruntangan dina awakna. Tapi nu maruntangan nu nutur ka mana manehna pindah tempat dieu. Kana ceuli Prida nyulusup suara nu nginghak. Jung
semu bayuh hiuh cengkak musir kana bangku Niha ngarenghap jero laju disampeurkeun. Paroman budak ngemu ka sieun laju curugna nuduh kana tonggongna. Pajar aya aki-akina nangkot. Berat pisan. Cek Niha bari mimiti luak lewe. Si akina teu daek ikah Niha? Tanya Prida. Niha teu nembal, anggur ngahing-hing ceurik. Rai bulu punduk Prida muringkak. Kasawa aki-aki tukang ngentonggong Niha. Boa ayeuna keur mencerong ka Prida. Pak Ade Norojo sanggeus pitayang kureja. Geus kitu mah Prida niuk deui dina kursi hareupeun meja guru. Niha ngurunyung sanggeus satengah jam. Isukna di kelas teu aya kajadian aheng. Tapi minggu hareupna sanggeus Prida radang ngagelendang Niha lantaran eta budak geus pindah deui diuk kana bangku batur. Prida ngarasa rohangan teh combre. Padahal karek tabuh setengah salapan. Red kana lalangit asa aya nu keur nyerangkeun. Red kana bangku Niha asa aya awewe ditiung jeung aki-aki di koko bodas calana pangsi. Kana cerong ka Prida dikubeng ka keueung. Hayang mah meredih ka pupuhu sakola sangkan jadi wali kelas lain. Tapi guru-guru sejen centang tu sapu atawa pindah rohangan sangkan kelas 3 di rohang sejen. Tapi deui guru nu dititah pindah ka rohang ieu tantu wargaheun. Komo nu borangan siga guru-guru wanoja anu ngarora mah. Sakali waktu mah Niha ceurik sabab dampal sukuna karasa berat. Aya budak leutik lalaki nu diuk bari muntang pageuh kana bitisna. Dihiling-hiling eta budak leutik kalah beuki meulit nangkot. Kan Niha teh sok aya wae si ibu nu ditiung beureum nyampaikeun pandangan kana Tata. Aki acuk bodas pangsi hideung nanangkon dina tonggong. Aya oge budak leutik lalaki rada gundul calik dina pea Niha bari nangkep bitis Niha. Sadayana berat ibu guru. Kitu ceuk Niha mun parang daek dibawa nyarita ku Prida dina jero istirahat. Budak nu buukna semetak paktara dikuncir atawa dijepit pangawakanana sedang pakulitan hideung santai. Remena nyorangan misahkeun diri ti babaturanana. Da basa kelas 1-2 mah teu kitu. Komo saprek indungna ninggalkeun gawe ka nagara deungeun. Bapakna kawin deui tur indung terena galak cenah. Niha jadi remen ngahuhulang siga nu tinggar kalongan. Prida sakapeung arah nyang hareupan kajadian nu tumiba ka Niha di rohang kelas 3. Tahun ajaran kamari imah teu aya kajadian aheng sarupa kitu. Atawa perbawa Niha Prida wegah mun nyorangan jero kelas. Mun parang barudak geus budal kabeh ti kelas, manehna ngarasa dipelencrong ku makhluk-makhluk lain.
rupa nama kawas manusia tapi matak muriding seawak-awak. Tapi eta ukur rasaan, ukur sawangan, teu aya bungkeleukanana. Prida sok guat mangtret kaluar tampolana kantongna tinggalin luhur meja. Dina hiji pas sore emah Prida keur nyorangan di tepas hareup imahna. Kareung aya nu uluk salam barang direret niha. Prida gogodeg sabab imah budak teh jauh. Niha menta dianter ke sakola lantaran tinggalin wadah patlot. Enjing deui we atuh da moal leungit tara aya barang di kelas nu leungit salila ieu ge, ceuk Prida. Tapi kahayang budak hese dipugang. Bari horeang Prida kapaksa tuluy ngabonceng Niha kana motor. Mariang ka sakola nu panto gerbangna muka kene. Tapi caraka teuing keur di mana? Simpe. Prida ngadago di tepas kelas leuwih saparapat jam ka jero. Tapi Niha tacan wae keluar ti kelas. Nah wadah patlotna leungit tur budak koko tetengan kasaban kolong bangku batur gitu, cek pikir Prida. Laju manehna noong tina jendela kaca nu dicet bodas tur sawareh geus marokplokan. Katara aya awewe ditiung beureum, aki-aki di kokok bodas jeung calana pangsi, sarta budak leutik lalaki nu sirahna rada gundul keur ngariung deket bangku Niha. Tapi Prida teu nempo Niha. Teteupan Prida mapai ka sakuliah rohangan kelas. Niha, Niha, weleh teka tembok. Di mana? Niha? Cang. Cililin 16 Juni 2022. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.